Mari, mari. Astagfirullahaladzim, madi ya salaki urang teh usaha-usahanya kalakah nyangu-nyangu wungkul kieu eueuh deungeunna. Aduh, sigan bae kanjat meuli angeun. Astagfirullahaladzim, ngan 2.000 si kumaha ieu? Oh, meuli uyah bae lah, geun harapan uyah. Lah. Setengah hiji lainan sare asa parek pisan ya. Mah, aya ngopi ya. Kamarana sih eueuh jelema. Lapar aya kieu. Kamarana dia. Sangu-sangu wungkul aya kieu can aya dengan sangu-sangu acan. Tawaker ka warung gitu. Meuli deungeunna. Ngopi. Ada kopi sesakamari. Lumayan daripada teuing. Ieu deui. Lumayan. Kopi kamari ge dari ditinyu mah hideung keneh, moal muku jadi bodas. Ih, aduh. Malah dieusian cai kran. Termosna dihandap. Gak kieu ari jalma teu boga duit teh. Loba ting pikiran. Cai bodas tungtung nama. Galona beak di. Kudu ditonggeng-tonggeng. Galon beak di. Can hudang eta budak koyak kieu. Coy, hudang coy. Pari. Tungtung nama. Cai herang deui, herang deui. Roti apa naon sih? Aya roti-roti juga kieu, tapi da empuk-empuk nama empuk roti ya teh. Buka. Aya bae roti zaman ayeuna. Baheula mah da eueuh nu kieu, bet dikieuna juga kertas di. Mana ya roti-roti jak kieu? Pak, kena cisir Pak. Kerjajan ya? Ari maneh udang saren kepikiran jajan. Udah harba itu kan itu. Dan jajan pisan gerapa minta 2.000 Pak? Jajan-jajan. Apal bapak nanti kalau tahu tuh buka duit. Dah yang jajan gerapa Mending kena tamas kan itu. Tuh kesarap si mama geus nyangu. Sanguna ngeunah pisan. Yang jajanan gitu. Oke jajan mah. Ayo naon sih maneh? Riweuh-riweuh temen. Ayo jalma nu meuni kasep siga kieu diuk teka ciri. Oh, di dia jalma
Ayo, tadi mama keur di warung papagan Aki Aris ya. Aki Aris sih kan. Si ganarek ka dieu rek nagih hutang sia mangkaning maneh boga hutang. Jauh ke Tadi di warung di ditu tuh. Ya. Meureun urang ge teu boga duit, kumaha dahar oge jeung uyah ya urang meuli uyah bieu ti warungan yang wungkul tuh. gampang kayak mun ka dieu nyumput belah. Nyumput. Bejakeun we, heeh. Kayak si Pari yang si Pari cenah ngomong. Oh, yang geus atuh. Nyumput. Eta uyahna galokeun deui sangu ka ditu. Nya. Kumaha yeuh? Aki Aris sakeureung deui nepi dieu. Kayak momen aya nepi ka dieu mah keri nyumput tiga tadi we. Mari mam jeung naon? We lah. Sajeng uyah. Nyumput bengkel lah. Mun Aki Aris ka dieu datang si Pari cenah ngomong. Mama sing benernya usahana nya. Dahar jeung uyah nya mau pinter-pinter mah. Payahna be jeung uyah. Da ayeuna mah masih dar jeung sate gajah ge da ari teu sakola mah moal pinter-pinter. Mumpung tertutup ieu sakolana. Jeung uyah tak kesempatan bagus ayeuna jeung uyah. Aduh, nagih hutang nyahara resek kieu euy. Kudu kumaha nagihna ieu? Naon? Tugeun Ki Aris ka dieu nyaan itu. Ayo nyumput ka mana ieu? Ayo. Ka mana nyumput ieu? Ya bae lah, di dieu lah. Tadi naik urat. Kira-kira nyumput di kan sini moal ieu ku Ki Aris. Si bener nyumput nya ulah layangan nyumput di nu kieu Pak mah. Ih, Kumaha ka ciri? si Pari tuh si Pari kieu. Pari, ka dieu. Mana sih, Pak? Pak, Iya bapak di dia ya. Dia ada kasur. kita minta keur naon di, Pak? Bisa ya Ki Aris. Eta kan kayak Ki Aris eta dieu. Mun Ki Aris ka dieu bejakeun. Bapana teh aya kitu nya. Ajuk mama ka ditu. Mau nanya ke mama di nyaris aya. Teh aya kitu. Nya. Kajang mah ieu bisa aya euy. Punten. Mangga. Mamahna aya henteu? Mamahna teu aya. Oh, ari bapana aya henteu? Saur bapak, bapana teu aya. Oh, nya geus atuh. Aki Aris ka dieu heula. Pak, aman. Terus teu aya Ki Arisna. Ah, buka palungan. Enggak, buka. Alhamdulillah mah. Aman mah. Aman mah geus jauh meureun mah. Berarti kini kasur teh. Nya. Ki Aris nih zaman juga kieu ayo we nagih hutang. Tak naon kek tabung keur boga duit. Salah sorangan, nah boga hutang. Tong boga hutangnya, jadi tong ditagih. Ah nu nagihna be. Kira-kira keur uahan kieu mah samping nagih. Pak, minta duit. Mana duit baik? Duit bae. Ki Aris kumaha? Adieu Nanyakeun, Nanyakeun kumaha? mamana aya teu? Teu aya. Terus ka ditu deui kabur deui. Indit deui. Heeh. Syukur aku. Beneran Pak? Aduh. Kela. Saur bapak teu aya bapana. Berarti aya ya. Berarti aya bapana ya. Ari maneh tadi meuli roti naon siga kieu? Di dahar teh meuni urasaan. Lu kieu di dahar Pak? Nya. Astagfirullahaladzim. Kira-kira sakola meureun baheula. Ya Allah, lu Da kieu baheula di mah. dahar. Eueuh nu kitu matak sina pajarkeun roti ku ukuran dahar. Ya tisu, panting lap umbel, amun umbel ka dieu, kalau kesang atau naon. Karena gejama keur lapar mah. Ayo mah ikut mah. Buru mah.
Enggak. Berarti bapak ayahnya. Tuh hadapan kasur. Mana ke mana? Kabur. Kabus lah, bangun sate diberi duit. Kamana nyumput nak? Cek budaknya nyumput ya. Boga hutang ditagih kakak nyumput. Oh. Balik mah ya, nyumput di dia. Kok ini bapaknya nyumput ke dalam iya. Berat. Panas sih. Harudan. Kati ini sakit gede ini. Satu kamu ini. Mulai kayak asup mah. Ari ulang ngebuka kasur. Kayaknya ngelawan ke Aris. Kumaha sih? Ditagih hutang kalau kan nyumput. Pari. Ya dulu. Tapi ada orang nyambung Pak. Udah kok ya, iya cantik. Mahal ya. Pasti panah, anak dome. Nah yang jajan bisa berapa minta duit kira 2.000. Bukan duit siap mah ieu aya hutangna. Urang ieu ge ieu meuli uya jangan lawuh. Salah emang. Bayar narek make naon. Bapak di dulu. Ini mah sama.